Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas genap, ayeuna hideuk bade diajar bahasa Sunda. Sateacana pangajaran di kawitan, hayu urang sadayana ngadua heula. Sasarengan macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ayeuna materi anu bade dibahas nyaeta neraskeun materi sateacana. Pangajaran genep miara kasehatan masyarakat. Istilah kasehatan sareng kalimah sifat. Prak ayeuna regepkeun ieu materina. Istilah kasehatan. Istilah kasehatan nyaeta kecap-kecap nu aya patalina jeung kasehatan. Naon wae kecap-kecap nu aya patalina jeung kasehatan teh? Bisa ngaran panyakit, jalma nu boga pancen dina widang kasehatan, rupa-rupa barang pikeun ngubaran, patempatan nu aya patalina jeung ngubaran, oge sajabana. Contoh ngaran panyakit aya tipes, batuk, kriet, jeung sajabana. Contoh jalma nu boga pancen dina widang kasehatan nyaeta aya dokter, suster, juru rawat, jeung sajabana. Contoh rupa-rupa barang nu dipake pikeun ngubaran aya pel, perban, kapsul, jeung sajabana. Patempatan anu patali jeung ngubaran, contona klinik, apotek, rumah sakit, jeung sajabana. Tah, eta tadi mangrupa istilah-istilah kasehatan. Ayeuna tengetan ku hideuk kalimah ieu. Dokter kecil dilatih sangkan parigel miara kasehatan. Kecap mana tina kalimah eta anu mangrupa istilah kasehatan? Ayeuna materi saterasna nyaeta kalimah sifat. Kalimah sifat nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap sifat. Contoh kalimah sifat diantarana anu caritaanana mangrupa kecap sifat anu patali jeung kasehatan. Regepkeun contoh kalimah sifat ieu. Kalimah kahiji, Andika sehat. Jujur dina kalimah eta nyaeta Andika. Sedengkeun caritaan dina eta kalimah nyaeta sehat. Kecap sehat mangrupa kecap sifat anu nuduhkeun kaayaan. Kalimah kadua, Andika sehat pisan. Jujur dina kalimah eta nyaeta Andika. Sedengkeun caritaanana nyaeta sehat pisan. Kecap sehat pisan mangrupakeun kecap sifat anu nuduhkeun kaayaan ditambah panglengkep. Caritaan dina kalimah sifat mangrupa kecap sifat anu bisa dituturkeun ku kecap sejenna. Upamana wae kecap-kecap, pisan, teuing, meuni, jeung kecap-kecap sejenna anu fungsina jadi panglengkep. Barudak sakitu materi pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat antara